entek hiji-hijina anjing nu asup ka sorga anjing ashabul kahfi ka sorga teh mah lantaran nyana ngajagaan di hareupeun guha kieu eta anjing teh masyaallah kan 300 tahun sare hudang deui maha kawasa Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashabul kahfi nu jelas aya dina Al-Qur'anul Karim surat Kahfi 7-8 jeung anjing sahaja lemah anu hafal kana ngaran-ngaranna bakal dijaga ku Gusti Allah di dunia jeung di jero kubur atau teu hafal tapi ditulis dibawa ku urang atau ditempelkeun di imah bakal dijaga tina balai-balai penyakit jeung termasuk pamalingan. Komo lamun urang datang ka makomna haju ziarah lantarannya nama teu maot ningalikeun ka urang muksalmina tamlikho kapsatat martunus saribunus palyastat yunus zunwanus palyastat yunus kitmir 8 tah kula mah tileutik apal eta barang dibere ku almarhum abah tah apalkeun alhamdulillah apal datang ka kuari muksalmina tamlikho kapsatat martunus zunwanus saribunus palyastat yunus kitmir ente mah nus teh ya tagaran kitu ashabul kahfi baheula di zaman Raja Dikyanus nyalametkeun agama lantaran Raja Dikyanus zalim. Kemudian nyana sebagai patih-patih di kerajaan nyalametkeun diri agama Islam disalametkeun ka guha papanggih nu genepan jeung salah saurang petani nu boga anjing ta eta diajak jadi saurang mah menang di jalan tamata jeung anjing nami entek hiji-hijina anjing nu asup ka sorga anjing ashabul kahfi ka sorga teh mah lantaran nyana ngajagaan di hareupeun guha kieu eta anjing teh masyaallah kan 300 tahun sare hudang deui maha kawasa Allah akhirnya nyana ka kota lapar begitu ka kota tapi nyana lapar-lapar ge mikiran bae keur hees buuk pendek tapi barang hudang buuk panjang cek nyana kok ieu panjang cepet amat nyana asup ka guha kira-kira asar hudang kasorot panon poe kira-kira jam 9 jam 10 perasaannya nama atuh kamari bae udang padahal 300 tahun buuk panjang kuku panjang ieu hees sakedeung ge cenah kuku paranjang amat orang 300 tahun sare kawasa Allah geus diganti kerajaanna rajana geus jadi raja soleh begitu ka kota turun meuli dahareun dideuleu duitna kaget tukang roti lantaran ieu mah duit geus 300 tahun 3 abad di Raja Dikyanus nya neuleuh deui ka beungeut neuleuh deui ka duit neuleuh deui ka beungeut neuleuh deui ka duit tukang roti teh si jelema bener tah henteu 300 tahun kaget Pak begitu dongeng kitulah kaayaanana Masya Allah nyana langsung ngagro-grokeun ahli-ahli kampu ahli kota tapi ieu Dikyanus nu diutus non kitu ngaranna muksalmina tamlikho nu diutus lumpat deui ka gunung ka guha
bebeja bahwa ternyata raja geus diganti urang sare 300 tahun kuari geus raja na raja soleh singkat na dongeng ke urang mun panjang umur sakedeung deui engke bakal naon gitu ngabahas ashabul kahfi. Wah nu kolot bahasana wal kaburu. Wah angel ban saayat dua ayat. Ih caknya na angel kumaha pugu ashabul kahfi dan 300 tahun sanu nyaho cenah aing di bawah umur 300 tahun. Oke sih gitu. Bisa kawin di kaparawan mantep betul. Maha kawasa Allah balik ingat doanya nak brek sare datang ke kuari mentak tulang-tulang nu aya kadeuleu mah bohong tama jelema teu robah ashabul kahfi engke bakal jadi tentara kitu Mahdi ke di akhir bakal aya Dajjal kemudian Mahdi heula kemudian Dajjal ieu bakal jadi tentara Kangjeng Nabi Isa alaihis mimiti Dajjal Mahdi heula Mahdi kemudian Dajjal tas Dajjal kakara Kangjeng Nabi Isa dibantu laku tentarana ashabul kahfi berikut jeung anjing-anjing tuh jadi nu kuari kadeuleu tulang bohong tama tulang nang neundeunan we teh aya di dinya tulang-tulang bohongnya mah teu maot mun urang kaberenehan wa ditutup eta bakal ningali sosokna masih utuh kene masyaallah tazarah kadinya wallahu a'lam.